Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasuddun 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimaradi wa ma lahum, dan utai apa suji-uji ku tetap kada kufar dalam minta orang nanyik sahum ing kufar sapa Allah bisaifi kalawan pedang pada khuruji kaing dalam sawasana matune sira wal musaddaqin ala wong kang lemah kabe ala qaulil awali ing atase kaul kang awal iya nasiqatun lima goblah tawi ayat iku kang nyalin kadue barang kang tetep ing dalam sadurunge ayat wa qad azabahumullah bi badarin antaman nyiksa hum kufar sapa Allah kalawan perang Badar wa giri lalian Badar. Humali utaya kufar ya suduna iku nyegaya kufar gabayam nauna tegese nyegaya kufar gabayan nabi ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimin ala longkang muslim kabeh anil masjidil haram saking masjidil haram ayatufu biha yadda tararwab ya kufar kabeh yadda tuap ya nabi dan muslimin kabeh bihi kalawan masjidil haram maka nulan waran lana ya kufar kabeh ku pirang-pirang kang wasai masjidil haram kama zamu kaya barang kang yang kaya kufar kabeh in orana aulia pirang pengurus masjidil haram ilal muttaqun angin wong kang tarawa kabeh walakin la aktsarahum lan tatabine saga pegang lewi aga-agane kufar iku la ya'lamuna ora weruh ya aktsarahum kabeh alla wilayata lahum alaih satu de kalakuan iku ora wilayah iku maujud lahum kode kufar alaihi ingatase masjidil haram. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Allahu a'lamu bimuradi wa ma kana salatuhum lan apa salat kufar kabeh indal bait indal sending baitullah illa mukaan angin iku heheotan sopiron tegese heheotan atau susuyit atas dialan kafrok tasbihikon tegese kafrok ay ja'alu dzalika tegese anda deakeun yakufar dzalika ing mangkono muga awatas dia maudhi'an salatihim dan ing panggonan suate kufar lati ubiru biha kang den parandaya kufar biha kalawan lati fadzuku maka nyicipi sira kabeh al azab ing siksa bi badarin kalawan badar bima kuntum takfurun barang kang ana sira kabeh iku kalalufur sira kabeh kalawan ma
nulikeun ayat anu tadi di mana Nadhr bin Harith Abu Jahal nantang dengan bahasa anu luar biasa menusuk hati. In kana in hadza illa asatirul awwalin. Ulah percaya ka Quran lantaran Quran mah hanya caritaan-caritaan nu baraheula, dongeng-dongeng nu baraheula. Jujana ngomong Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mun nya ge Quran anu sok dibaca ku Muhammad teh diturunkeun ti anjeun. Gusti sok hujanan kami ku batu. Ulah asa-asa atawa geus bae kami siksa. Sadaekna ku siksa naon bae kami atas keingkaran kami terhadap Al-Quranul Karim. Allah, Masya Allah Karim. Tapi walaran Gusti Allah teh sambarangan sukses siksa lantaran di jero teh kapan aya nu dipake dade kadedeh jeung pikanyaah. Satungtung aya Rasul nu dipake kadedeh Gusti moal nyiksa terhadap kafir. Sakumaha balang kawarana kafir ge tetep dideuleu Rasulna, dideuleu nabi. Man taqwa makan Allahu liyu'adzibahum teu bakal nyiksa Gusti Allah wan tapihim bari anjeun aya keneh di dinya. Jeung teu pernah nyiksa Gusti Allah ka kaum kafir bari maranehanana maca istighfar keneh mah. Ya Allah. Atawa loba mukmin-mukmin anu maraca istighfar keneh mun tayang ka Gusti Allah moal disiksa. Terus datang ka ayeuna. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah meureun geus dibalikeun ku Gusti Allah. Perzinahan ambalayah di Jakarta, perjudian ambalayah di Jakarta, mabok ambalayah di Jakarta, pembunuhan ambalayah, copet ambalayah, ngabohong mebeh di mimiti kelas DPR MPR datang ka pedagang ambalayah di Jakarta. Eta mah geus siksaeun Allah di Jakarta mah. Siksaeun Allah atuh di Jakarta mah. Masya Allah Karim, sagala aya di Jakarta. Urang asal boga jang meulina bae hayang nu hideung meuli aya di Jakarta. Beusi panasaran hayang urang negro aya. Beusi panasaran hayang nu bude urang India aya. Beusi panasaran hayang nu putih urang Chinese aya. Beusi hayang panasaran hayang orang bangsa Indonesia bae dalam negeri Brebes aya. Aya hayang cenah nu geolna lelet cara si Inul Karawang ambalaya. Hayang mana? Di Jakarta. Siksaeun Allah. Perzinahan. Perkumpul keboan. Ambalaya di Jakarta. Tapi diamankeun geuning ku Gusti Allah. Aya keneh wali Allah anu sok mentang mata ti peuting zikir mun tayang ka Gusti Allah istighfar. Eta nu dideuleu. Padahalnya nama geus teu kanyahoan ku batur cicingna ge meureun handapeun jembatan. Kadang-kadang mah di bede, kadang-kadang ngan nu kos kitu mah kan teu nyahoan, kadang-kadang kanyahoan, kadang-kadang mah aya di tengah-tengah itu negarawan, tapi teu kanyahoan sah. Cacak-cacak tuh nu sok istighfar tengah peuting mun tayang ka Gusti Allah. Siksaeun Jakarta mah. Wah, jadi kiai itu kudu ka Jakarta atuh di benteng ge pohara. Benteng mana benteng? Benteng teh ieu nagara urang benteng. Tangerang. Benteng teh eta bentengan. Gongengna panjang urang mun nyaritakeun kunaon jadi benteng. Haju dirobah jadi Tanggerang, haju Tangerang. Jadi beda eta. Kudu boga dongeng sejarah. Nah,
lantaran kulama ayat tetesan kan kaluhur ayat badak bupati macem-macem je siawan sia kuaing di bener gula apa boh cenah so amat kiai ya tuh sok-sok sekalian lah ya Allah karim tah teu pernah Allah nyiksa ka hiji daerah lamun di dinya aya waliullah kita kaluar heula nabina rasulna walina matak moal waka kiamat mun masih kene aya idu ibadah moal waka engke dikiamatkeun so teh jelema geus teh jarahun ka Allah saha Allah teh teh jarahun ka pangeran saha pangeran teh maruk teh pangeran teh batu jeung kayu pangeran teh sugan teh eta we patung geus teh jauhun ka pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardi jauhun Allah menciptakeun langit jeung bumi ka kiamat. Engke kapan aya ieu lah aya angin tiis jangan mawatkeun para mukminin asal katabrak ku angin eta set golepak set kafir mah kafir fasik munafik henteu parae engke kadenge kiai anu maot ustad anu maot mang anu maot pae tinggal jelema anu teu nyaho kaler kidul. Masjid kosong, musola kosong, majelis taklim kosong kabeh. Karosong kabeh. Bahkan geus dijadikeun gereja. Dijadikeun gitu kelenteng. Dijadikeun berbagai tempat ibadah. Kafir kabeh karak terjadi kiamat. Di mana jelema Allah geus ditoel nonggeng di jalan geus. Asal ditoel percis kotok jago bae jeung biangna asal ditoel nonggeng geus imahna kene geus termana ke calana bakal terjadi seperti eta kuari mah masih kena SMS-an neangan tempat nu sunyi kuari ge mas geus kuari ge ngan neangan tempat di mana ya ya henteu di sisi jalan teuing bae gitu tah. Aduh, mana siap. Cek polisi teh, kenapa kamu lakukan itu? Nggak boleh dong. Bapak pengen, ya boleh deh. Sial polisi gimana ogo? Numpakan ogo. Di ditu tawa polisi di ditu, di urang lain, di urang mah sesa di ditu. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ kunaon Gusti Allah teu nyiksa ka para kufar naonnya anu ngahalangan kana nurunkeun siksa terhadap kufar padahal mawahum yasudduna 'anil masjidil haram nyadakan geus jelas-jelas nahan ngalarang ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin tina ngaibadahan di Masjidil Haram ibadah ka Allah tawaf nuapan Baitullah di Masjidil Haram dilarang jelas-jelas Muhammad teu meunang muslimin teu meunang tapi kok encan diturunkeun siksa bae lamun Kangjeng Nabi teu meunang tawaf muslimin teu meunang tawaf dilarang ku jana ibadah di Masjidil Haram atuh engke ge ka urang bakal kitu masjid mah aya ngan dilarang teu meunang saralat mushola mah ambalaya tapi teu meunang dieusian lamun langsung teu meunang dieusian masjid ngamuk muslimin mukminin lamun teu meunang dieusian eta mushola ngamuk kajen kumaha ge dengan cara nu lembut supaya ulah kaeusian kumaha sih nyeun nyana cara supaya ulah resep ka masjid leuwih resep ka televisi mulai televisi ngaganggu budak bae heula budak paraeh bapana budak kan geus teu boga budaya masjid budaya TV
itulah Yahudi jeung Nasrani kabelah dieuna terus dibongbroy ku olahraga kabelah dieuna dibongbroy ku berbagai kaulinan baheula mangan sakadar radio jeung TV kuari HP internet geus buguh Mbah Google main terus pohara jasa terus mun eueuh kiai nu rajin ceramah sanajan sok yang dibayar rada deureus we gitu aya nya tah deureus we deureus kene rada deureus cacak geus eueuh nu karitu deuk kupi kumaha nyaho ka masjid di mana ka salat di mana masyaallah karim nah ieu kompetisi ujung-ujungna kan kompetisi ayo kumaha ieu carana supaya resep ka masjid nyana kompetisi supaya ulah resep ka masjid budaya dikompetisikeun urang eleh nya nyana nyieun raramean terus nyana nyieun resepan terus urang kan berwatek resepan raramean tapi nyana bersikeras terus berusaha ngalengitkeun budaya ibadah urang budaya Indonesia budaya ketimuran tetep di urang teh masih melekat berkat wali-wali Allah anu terus nyana dakwah dilanjutkeun ku para murid-murid wali Allah datang ke ayeuna ge godeg kepala nyana lamun urang ningali di Yordania lamun urang ningali di Uzbekistan lamun urang ningali di berbagai negara luar negeri geus rusak tapi di Indonesia Masya Allah karim anakna make kutang doang sakieu make celana pendek atau rok mini sapoe 2 poe 3 poe bapana ngagendengan neng atuh lagi itu asana abah malikat neng abah kuno kayak abah na ngomong deh neng Masya Allah dulu abah pan geus haji ai kiai mah lain abah tapi pan abah geus haji kuno abah kuno lain gitu neng nyana terus beta bapak na ngomong bae ngocoprak beta bapak na teh kabelah dieuna anakna ide ti imahna oh jangan deui ku bapak di Indonesia abah kos kitu tah datang deui ka kiai anak kula leungit cenah kiai geus sabar poe aya sabulan mah Ye, pada sebelah nus kebal, emang dicarekan, heta pakai rok mini bae, atuh kutang yang dulu, aduh, jangan atuh, aja resep bae sakit teh, atuh gitu ke anak mah orang lalikan, pan, ke didoakeun deui ku kiai datang dikadi, si atas di mana, karena gak datang dicarekan deui bae, si atas di mana. Terus betul, kesal nyana cak anakna, aya cicing di imah dicarekan be, lain nyarekan abah mah, ta pakaian minimal atuh tuur tah, ulah kaluhur gitu atuh, ieu mah negara Islam di Indonesia mah teu nyahoan bapana pacar negara Islam bae kunyanana, ih si loba santri di dieu mah likat gos kitu mah, tungtung nama LDF nya lagi make sampi, bae kuari masa korodong bae. Kos barong bapak na ngomong neng atuh beuh lah kos barong teh aya serah hese kamari aing ulu tuh udah dicerekan kuari ku aing ditutupan kabeh carekan deui bae si mana nu bener sih di Indonesia teh berkat eta kabehan jadi ngadenge ti kiai ngadenge ti pengajian bapana ge terus alhamdulillah sekali-sekali doang lah sekali doang ka tangan nyana ge sekali ge kira di sini sok bae urang naik angkot aju nyana make rok mini urang make kopea segala make sorban upat ipet jadi kotek isine nah kok malah urang coba neng coba neng kurang kaluhur saya tik neng di urang mata aya isinan aya jadi budaya Islamna melekat agamana geus dicontohan ku Cina make rok mini make sempak geus sataranjang di urang nuturkeun sakedeung sapoe bapak ka ditu teh mantak jadi gregeteun ka urang gregeteun isu ku baca Indonesia hese jasa hese nya lagi kita ulah sarolat bae terus barang
Tita dari TV ditonton mah ditonton kan dibawa ke masjid gua di TV. Sial tah. Gua lihat TV di masjid gua hari. Ya Allah ya Rabbi. Habis salat babari berjamaah babari wiridan babari nonton TV babari. Salah listrik kabeh. Dirusak. Guari dirusak Wahabi dararatan ka urang. Syiah dararatan ka urang diadukeun. Mun di negara batur kuari geus gaduh Sunni jeung Syi'i. Tapi di urang mah tetep bae masih kene aya adab-adaban. Tah ajeun hayuna geuna dakwah. Ngadakwakeun kuari Syiah teh melalui televisi, melalui radio, geus boga radio Syi'i. Urang mah teu boga kuari ngan milu-milu doang. Radio jeung televisi mah teu boga urang mah. Ahli Sunnah wal Jamaah mah. Tapi Syiah mah Wahabi kan geus baroga lantaran dimodalan kapan ku kafir. Tapi ieu nu miluna saeutik. Di Bandung, kakentongna di Bandung. Tetep bae. Ke urang Bandung mah mohon ke balik deui ka ditu henteu deui. Kuari disebarkeun Tangerang, Serang, Pandeglang. Syiah ya keur disebar ya kuari Tangerang, Serang, Pandeglang. Kuari Syiah asal aya nu pidatona bangun kitu ngagorengkeun ka Kiai Ili Sunah beheulanan. Haju nyana nyaritakeun ka Syiahana mulai hiji dua balik yuk ya geunang balik yuk di urang eta langsa eta kitu hese jasa eta di negara batur mah kan ilmiah terus di urang mah aing mah pokona teh akur jeung guru aing teh hatta moal we kitu mah moal we geus eta hese tah boga berwatakan kos kitu tah nyawa bener nyawa teh guruna eta aing mah pokona tah eta kangel di urang Muhammadiyah ge angel Muhammadiyah di Tangerang di tahun mana menes nurunkeun Muhammadiyah ka dieu tek datang guru-guru ge Muhammadiyah malu di Cilongok ge sabaraha kali turun Muhammadiyah jati gintung teh sakikituna bae datang ke Cilongok Muhammadiyah mimiti ngaulahkeun usoli mereka dua ngaulahkeun kunut geus aya di Cilongok teh teu bebeja deui ka kula datang diusir bae heuh sia kunaon itu ngusir ustad bah tilu teu usoli cak atuh lain kitu kunaon teu bebeja hendak kudu kieu imah pokona mah imah bagian kami cak cenah di Cilongok we Muhammadiyah geus sabaraha kali di dieu aya deui Muhammadiyah anu semu-semu bangun ahli sunnah padahal Muhammadiyah teh di batura cenah geus we kos kitu ge bisi kunaon teh ah motong Muhammadiyah can kanyahoan sebab Muhammadiyah nama usoli lamun aya urang usoli lamun urang jeung urang ke kunut kalau mun salat sorangan batu usoli teh kunut jadi kanyahoan nya ya teh mah cenah bunglon teh mah kos kitu teh eta harerese tadi urang mah sok geura di urang teh di dieu terus Tangerang Serang Pandeglang hese dek ngembangkeun boro-boro Syiah eta lah ulah diaku hebat urang wali Allah baheula pohara jasa wali Allah pohara jasa kuari dibangun dek dibangun gereja asal kadege dek dibangun be golok geus kararieu be nyaho menang nyaho eleh golok ngan nyana boga cara kuari dibelian tanahna nyeun perumahan tanah nu nyana nu ngabangunan nyana nyeun lah gereja teu bisa daya urang izin bupati dikumaha nah kuari geus aya pendidikan digelam pendidikan Kristen geus pohara jasa sekolah gereja geus aya jadi dia ditereup tadi dinya bakal aya pendidikan sekolah Kristen kemudian gerejana aya terus kabelah ditu aya deui bakal pendidikan geus aya tadina gambarna sekolah-sekolah Kristen jadi itu gerejana geus aya urang ditingker belah ditu terus gereja paling nyana bisa kos kitu ningker tinggal urang eleh geus kujana kabeh eueuh deui urang diplomasi urang teu bisa urang mah senjata teu bisa teu boga ya golok asah golok sia itu mah pake senjata pokona senjata tinggal senjata pokona mah urang hayu bat terus cenah ge engke ge sabaraha sih eta senjata teh pelorna nu paeh korbankeun ku urang 10 urang nyerang ka ditu make golok ayo dedet beak geus kajeun anak urang 10 bae kabeh geus urang terus nyerang beres geus eueuh deui tinggal cara kos kitu doang mantak awas golok asah bulan haji ya eta rumaha deui Masya Allah Karim
hete nu sabenerna mah urang teh di mana di modalan triliunan rupiah kudu dibejakeun jangan wahabikeun jeung nyiahkeun teh triliunan lain miliar triliun nu manta kaju kadele salah sahiji organisasi abangan bangun gede aya kecekok dan lain-lain sebagainya triliunan masya Allah tapi tetap hese baheula ke zaman Mirza Gulam Ahmad kadieu ge bukuna di dieu di majelis ieu bukuna loba jasa gratis terus dek nyokotan urang ka ditu ka kedutaan loba jasa kuari ge lamun hayang nyokotan kitab-kitab Muhammadiyah Wahabi gratis ambalaya kitab lah gratis ambalaya kuari kulagi ditawaran misalnya kitab anu kitab Wahabi ambalaya ngan aya Habib nu sok mawaan Habib Wahabi berarti tah Habib mawaan aya nu 10 jilid 20 jilid hanya masal dibere ongkos bae di jero aku kada dibaca oh iya kitab Wahabi loba dua kitab Wahabi Habib dah nu bisa ngadatangkeun tuari ambalan numpuk kene kitab Wahabi arembungeun di urang arembungeun digratiskeun ge jangan naon cenah kitab kos kitu nah maca teu bisa emang di urang mah sabenerna mentak arembungna mah atuh ngaji denge bae kieu ye jara banget ngeunaheun bari ngopi bae ngaji maca teu bisa naon teu bisa ngan nya mah kitu muludan teu akur bae geus teu didengekeun sakitu dah bagus tadi urang teh asa bodoh enggak bisa bodoh di urang enggak sasar teu akur teu lain bangsa urang nama buku bangsa Indonesia tapi eta sakitu ge berarti geus ayaan di jero hatena sakitu ge geus ayaan berarti boro-boro dek dikafirkeun dek disiahkeun dek diwahabikeun ge hese bae banget di Tangerang Serang Pandeglang Rengkas Bitung hese eta sakitu mah alhamdulillah lainang urang berkat wali Allah Subhanahu wa taala kunaonnya Gusti Allah teh henteu nyiksa kafara kupar-kupar padahal mah Kangjeng Nabi teh kapan geus kaluar jeung para anu lalembah teh geus ka Madinah Kangjeng Nabi teh geus indi hijrah ka Madinah mukminin teh geus teu araraya berangkat ka Madinah tinggal di Mekah mah kafirin jeung munafikin bae lamun tadi nilik teu pernah Allah nyiksa jeung moal nyiksa Allah kakala kupar wa anta fihim lamun anjeun masih keneh aya di dinya sementara ayeuna mah Kangjeng Nabi teh geus ka Madinah mukminin geus ka Madinah wa hum yasuduna bari manehanana teh nyegah ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin anil Masjidil Haram berarti diusir Kangjeng Nabi teh titah ulah tawaf di Masjidil Haram muslimin diusir titah ulah tawaf di Masjidil Haram berarti kan ieu penghinaan penganiayaan terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng indit ka Mekah indit ka Madinah kok encan disiksa keneh bae mempertanyakeun nu tadi padahal mamanehanana teh geus jaram geus jegah ka Kangjeng Nabi tina ngaibadahan loapan tina tawaf di Masjidil Haram boga rarasaan bahwa manehanana teh ieu adalah pengurus Baitullah padahal mawa makanu aulia teu aya kupar-kupar teh eta penguasa Masjidil Haram lain pengurusna sakumaha boga sangka manehanana bahwa manehanana teh anu ngurusan Masjidil Haram teu aya aulia penguasa pengurus Masjidil Haram mah illal muttaqun kecuali nu tararakwa ka Gusti Allah nu ngimankeun ka Allah sebagai pangeran eta nu ngurusan Masjidil Haram lain kufar-kufar walakin aktsarahum la ya'lamun ngan lolobana manehanana mah teu nyararaoen bahwa dirina teh henteu berhak ngurusan Masjidil Haram teu aya wilayah jeung ngurusan Masjidil Haram teu aya kekuasaan yang ngurusan Masjidil Haram sebab nu ngurusan Masjidil Haram mah illal
takun nu taqwa nu percaya ka Allah sebagai pangeran, percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya ka Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Eta nu ngurusan Masjidil Haram mah, tapi sangkaan nyanalah anu ngurusan Masjidil Haram nu berkuasa. Kangjeng berangkat ke Madinah lantaran dianiaya keterlaluan. Allah geus ngizina. Mukminin berangkat ke Madinah. Di Mekah geus tinggal jelema-jelema kalalafir, munafik, musyrik. Itu belaleunar. Dipertanyakan wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Kunaonnya make can nyiksa keneh bae Allah. Naon nu ngahalangan? Padahal mah geus tueuh Kangjeng Nabian, geus tueuh para mukminina. Tuh, masyaallah kai. Tapi ternyata horenganan siksa teh diturunkeunana melalui peperangan bisa bada khurujika wal mustadafin. Naila wa qad azabahumullahu bi Badarin. Allah nyiksa ka para kupar-kupar melalui perang Badar. Di dialah terjadi perang anu dahsyat, perang Badar. Tokoh-tokoh kafir para raeh di Badar. Jelema-jelema ambalayah di Badar. 70 tokoh kafir raeh di Badar. Encan nu lain-lain, tawanan dan lain sebagainya. Iyalah bentuk siksa anu pertama. Lain siksa dibalikeun cara kaum Kangjeng Nabi Lut. Lain siksa sadeu jeung angin cara kaum Kangjeng Nabi Hud. Lain siksa Kangjeng Nabi Saleh lain. Tetapi siksa di paraehan kafir melalui peperangan Badar sarua bae disiksa. Masya Allah parah. Dia geninganan orang-orang kafir mah di ditu teh di Mekah di Masjidil Haram majarkeun maranehanana nu berkuasa, majarkeun manehanana anu ngurusan Masjidil Haram. Orenganan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Teu aya salat-salat da kupar di Baitullah teh ila mukaan angin heheotan. Mukminin mah tawaf di Baitullah teh, Kangjeng Nabi tawaf di Baitullah teh. Ai bangsa kupar mah di Baitullah teh heheotan sisi ulang. Atawa susuitan leungeun dikiekeun kemudian diasupkeun kana bibir haju ditiup suit. Ayalah kuari jelema ge nu sok kitu. Tuh. Jadi heheotan jeung susuitan eta teh ibadahna para kufar-kufar. Mata kolot baheula mah mun aya nu heheotan gregeteun biasa lantaran ieu nya namanya hoka sejarah. Kuari mah ustadna nu heheotan goblok. Ki haji geus kolot basa kene susuitan tolol. Masyaallah teh nyaho dongengna meureun. Hebatan korot baheula aya budak angon bae di luhureun kebo bari make cetok heheotan. Hai sia kafir tah mah nu kos kikituan mah. Dicarekan ku kolot bari teh nyaho dongengna. Anu susuitan bae awewe liwat. Susuit hai tolol si susuitan mun deuk cekel. Ih, susuitan dicarekan urang kolot baheula mah. Hiji heheotan teu meunang lantaran eta teh pagawean kafir, nomor kadua susuitan ulah. Itu keneh susuitan. Nah, trompet bage trompet. Dicarekan. Hapa siapa re trompetan kos kitu. Komo asup ka imah trompetan. Wah, hujan halu dikieu-kieu goblok sia goblok. Nang abah panen hararese sia trompetan di jero imah apa sia. Bu, aya ge trompetan di jauh nyana teh. Asal aya bapada balumpat. Baheula mah eta kos kitu nurut ka bapa teh sieun ka bapa. Kuari mah jeung bapana coba trompet sia. Letikeun abah mah gede yeuh. Sial desa anak jeung bapa. Trompetan. Andak atuh urang guari teu baroga beas. Meuli kudu bage duit.
yang buka duit kan kudu jadi karyawan di pabriknya kan temenang karyawan kudu orang Cina baik urang teu kumaha ayo sih hararese Masya Allah karim baheula mahmur biasa wahara tuh jadi orang-orang kafir di Baitullah teh heheotan orang kafir di Baitullah susuitan orang kafir di Baitullah tasdiaq keprok eta janama ibadahna kos kitu geus mulai tikwari kamari mah urang teu nyaho ieu geus aya nu heheotan ayo cekal urang ayo harusan mana sih jeung aing ye lain dicaram ulah gua beus heheotan nu sae susuitan ulah pagawean kafir aya di Al-Qur'an eta bacakeun ieu وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية teu aya salatna para kufar indal baiti baitullah ta illa mukan kecuali heheotan susuitan batas dia jeung keprok-keprokan Masya Allah kali jadi ayat tiba heulana iskuari lamun aya nu heheotan berarti minimal nyana aya turunan kufar Mekah heheotan coba ge misalnya aya Ki Haji keur susuitan tanyakeun heula kuari Mang Haji ngaran sa anu bin sa kadituna pasti ka Abu Jahal lain jangan anu sok susuitan mah tanyakeun ka itu coba ge di lumur urang mun aya meureun mun teu turunan ti indung ti bapa eta ka ditu teh Abu Jahal ti Nador bin Haris ayalah ka ditu kuari mah jawab bari ngaji bin sa bin anu oh mah ieu mah rada baragus kan nah belok ka dieu tak bin anu pada ka dieu nah jol bae Abu Jahal asa pastilah anu susuitan gitulah sebab eta keturunan kan ai uyah moal TS ka luhur kana pasti kajen gua kumaha kayak budak leutik keneh padahal mah di tengah-tengah keluarga pedagang tapi getol ngajina getol tanpa ditita salatna getol ke ieu teu sembarangan ye bisa getol kieu ye jeung baca Quran nepase budak keneh. Nah tanyakeun anak bin sa anak zaitun kadituna pasti aya bae wali Allah hal kitu kadituna aya moal kajen ku ge moal sembarangan tapi lamun susuitan nah itu eta mah uyutna Abu Jahal sedangkan kanyawa nu sok heotan jeung susuitan mah eta teh anu aya belah kenca kula eta aduh ya Allah ya Allah Gusti orang ayat itu dah iya ayat tadi jelas-jelas ayat jelas ayat Masya Allah geus terjadilah peperangan nu dipertanyakeun teh horeng gua terjadi sampaikan ka paeh 70 tokoh encan nu lain-lain apodeh sakitu henteu seimbang peperangan teh antara mukminin jeung musyrikin Mekah tetapi Allah mere kagagahan ka mukminin menang Badar teh nu mentak fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun sok maneh rasakeun kuari siksaan Allah di jero perang Badar anu sakitu dahsyatna kafir-kafir teh buadare tokoh-tokoh Quraisy buadare bima kuntum takfurun ku keyakinan nu kumaneh di kufuran nah ieu di dunia encan di akhirat ieu teh kakarak siksa dunia ajur kufar-kufar Quraisy engke urang nonton di akhirat masyaallah karim kuari kufar-kufar anu ongkang-ongkang katongton ke ku urang di akhirat ditonton ke ku urang di akhirat aya bendera-bendera nah hiji-hijina kelompok ngabogaan bendera cing hadeke di akhirat
udah salah milih bendera bersineangan PDI enggak di akhirat moal aya mengenai Golkar jika ada ulah engke aya liwaul hamdi ngaranna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benderana alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayeuna teh iman mah tetep teh kadeuleu bendera eta atuh kuari ge kan bendera loba tuh aya resepna ka Golkar bae kan aya resepna ka PKB bae resepna ka PDI bae dititah diulah-ulah ge malah ributnya nah di akhirat ge diajakan ge kurang ieu bendera sorga mah teu bisa aing mah dekat di beceknya PDI nah ieu bendera liwaul hamdi masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ditentremkeun hate urang, dikuatkeun akidah urang, diamankeun negara urang, ditentremkeun negara urang, dibebaskeun urang berekspresi di negara urang selama teu bertentangan jeung agama, jeung undang-undang Pancasila sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim